Syekh Hatim Al-Asam nyebatkeun asyahwatu salasa. Ari syahwat teh ibu aya 3 syahwat teh. Syahwatun fil akli hiji syahwat dina tuang. Wa syahwatun fil kalami 2 syahwat dina nyarios. Wa syahwatun fil nadri 3 syahwat dina ningali. 3 syahwat. Hiji dina tuang, 2 dina nyarios, 3 dina ningali syahwat. Syahwatun fil akli setiap jami hoyong tuang. Saya jami tu hoyong tuang pasti tuang, lamun lain utara tuang lain jami eta teh malaikat. Sabab malaikat mah teu kantos tuang, bujung-bujung urang, jami awon, jami soleh oge taruang. Bujung-bujung jami soleh kang Nabi oge tuang. Kitu batal. Sok aneh imah cenah aya guru teu tara dahar, lain tara dahar nyumput. Daharna da jelema pan kitu nya aneh. Abi buka guru cenah jago wah. Naon jagona tara dahar, padahal nyumput. Udun tuh cenah udun kopi, tara eta cenah tara naon tara tuang. Efek naon nyumput daharna. Da jahami atuh. Ulah keanehan. Syahwat fil akal. Urang teh gadoan syahwat hoyong tuang. Eta syahwat hoyong tuang teh sifat manusia. Ngan ulah ngan eta tuang kadah dikendalikeun. Kunaon disikoh sosyahatin teh. Pek tuang kumaha anjeun, tapi cing sikoh. Naon atuh sikoh teh? Cing hati-hati. Nu mana sing kuat, nu mana eta teh anu halal jeung thayyiban. Kieu tuangeun teh tuangeun halal tapi haram, tinggal heula kitu. Ieu teh makanan teh puguh halal haramna subhat disebatna. Ieu teh makanan jelas haramna, haram disebatna. Kullu man nabata minal haram pannaru aula bi. Setiap perkara anu tumbuh tina barang anu haram neraka bagianana. Tuh.